Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Tia Usiana ti kelas 10 IPS 2. Abdi di dia bade ngawawancara sareng naroskeun perkawis COVID-19 di Indonesia. Punten Ibu sareng saha namina? Ibu Lia, Pami padamelan Ibu sadidinten naon wae? ibu rumah tangga. Pami di kaayaan COVID-19 ieu dampak dina aspek naon nu karaos ka Ibu? Ekonomi, Cara ngahindaran COVID-19 saur Ibu kumaha wae carana? kadang nganggo masker, sareng tebihan kerumunan atau napi seueur jalmi. Pami asal COVID teh Ibu terang teu di mana? Di Wuhan, Cina, Pami tanggapan Ibu kanu jalmi nu sok ngalanggar protokol kesehatan kumaha tah? kadang nama aya kasadaran nyalira. Harapan Ibu ka payuna kumaha? COVID-19 teh cengal teu aya, ekonomi lancar deui. Oh, mohon. Mung sakitu wae nu ku abi taroskeun bili aya kalepatan. Hapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.